menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Allah nyiptakan orang ke dunia teh Pak, lain jang nyanghunya, lain jang nyarande. Allah nyiptakan orang ke alam dunia lain jang tuang, lain jang sare, lain jang ulin. Allah nyiptakan orang tapi kan ibadah. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan di dunia itu harus bisa bernilai jadi ibadah. Ari bobo bisa enggak jadi ibadah? Bisa. Kumaha cara? Atuh we sare mangagoler. Sate acan bobo teh wudu heula. Oh sok wudu heula sate acan bobo. Ibu lamun bade bobo wudu heula, ibu bobo dina kayaan gaduh wudu, suci tina hadas alit, maka insyaallah lamun pupus dina waktu bobo, maka pupusna husnul khotimah. Sedacan bobo teh wudu heula, tos wudu baca doa Allahumma barik lana. Tuang heula panena mah keur usum Pak. Sate acan bobo teh taruang heula. Batak ayeuna mah nu hamil oge lain ibu-ibu hungkul. Bapak-bapak ge hararami. Baca doa, terus baca doa bobo diniatkeun bobona supaya janten istirahat tina sagala rupi aktivitas urang sadidinten kanggo enjingna ngalaksanakeun deui ibadah. Kahartos Bu? Jadi segala aktivitas kita di alam dunia itu harus bisa bernilai jadi ibadah. Alhamdulillah Pak, biasana urang mah ngadak-ngadak jadi ahli ibadah teh lamun bulan puasa hungkul. Terus bulan puasa mah rek teh jadi ahli ibadah kumaha atuh da kana adan teh jadi sono. Adan teh ditutup buah meni asalila. Terus ngong adan duhur spontan keluar tina lambai ucapan alhamdulillah. Adan asar alhamdulillah. Tiba waktu maghrib sajam sampai meh adan kabeh geus diriungkeun. Bala-bala gehu jeung cireng es campur jeung kolak. Datang weh waktu maghrib. Nepi ka akbar bala-bala beak dendam. Buka puasa balas dendam. Dituluykeun kudu adan asyhadu an la ilaha illallah sangu sampai ring metu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saremeh-remeh acan. Hayya 'alas shalah gehu opat. Hayya 'alal falah. Cai teh sabung badag. Allahu akbar, Allahu akbar. Samangka tilu jang cangkang-cangkang. La ilaha illallah. Naon eta ngamina? Terhab kamerkaan. Kolok cau dina ti korong keneh dibawa salat maghrib atuh ngaborolo. Ada pinuh teuing. Beres sholat maghrib datang ke urang waktu sholat isya. Biasana atau sholat isya urang tuluy berjamaah sholat naon. Abdi yakin Pak, urang Cihanjuang jeung urang Cipongkor sarua lamun taraweh sok milihan heula imam. Anu seuring rumasa resepna nu kumaha? Nu teweh Pak. Imamna gancang suratna nu pararendek dijamin isi masjid teh
Tapi lamun imam nah hese ngungkeun acan surat na nu para ranjang dijamin eta mah isi masjid teh pemain inti hungkul. Aki-aki hojong karpet. Eta teh pemain inti. Tapi dari di lingkungan pasantren mah resep biasana nu jadi imam teh ku santri utos darewasa. Siga di abdi di Cipongkor pondok pesantren Al Istiqomah gitu. Imam tarawih teh digilir beda-beda tiap dinten. Nyobian santri utos dewasa. Da eta imam tarawih ku santri mah maca Al-Fatihah bisa napaskeun bisa euy. Santri mah kuateun da panjang napasna beda jeung aki-aki. Apa aki-aki mah ngahudangkeun subuh ge siga nu eungap. Aki-aki ngahudangkeun subuh. Alhamdulillah. Leungit pang sorakna teh. Pucung hul aya deui. Ahyana. Leungit deui. Lila eta mah leungitna teh. Teng tahajud deuleuh teng sare deui. Pucung hul nu terakhir nusyuk. Ngawartosan waktos pantos ya tengah opat. Ari korowok teh pemuda teu nanyakeun. Belegu gak pemuda ka aki-aki. Doangkeun lamun di dia aya aki-aki sok ngahudangkeun subuh sing paranjang yuswa. Sabab lamun teu ku aki-aki kusaha deui. Pemuda Pak jadi imam tarawih Al-Fatihah sanapas. Kieu tah santri mah ngaimamanna teh kieu. Tarawih. Kieu ngaimamanna teh. Tarawih Pak. Teh kieu jadi imamna teh. Al-Fatihah sanapas. Teh kieu contoh. Santri teh santri. Jadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah gitu amin. Kitu pisan singkat padat nyentak. Da punten Kang Amin mah kumaha dolin. Soknya tembalan sareng. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Si eta mah anggur we kitu. Ibu-ibu mah pasti kitu, aminna teh da kumaha dolin. Ari torojo teh Pak RT ngaimaman. Pak RT osok ngaimaman tara? Bu, Pak RT osok ngaimaman tara? Osok, alhamdulillah. Misal imam Pak RT nya, Pak RT ngaimaman tarawih di Cihanjuang, eta ngaimamanana teu make seni. Maca Al-Fatihah siga maca Quran. Pak RT jadi imam tarawih. Tak kieu ngaimamanana teh. Pak RT. Ulah gitu Kang ngalewe eta teh. Pak RT jadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Zayyinul Qur'an bi aswatikum hiasan Al-Qur'an teh ku sora anu geunaheun dulur supaya gen. Ibu haroyong gaduh murang kali saya ngaos Qur'ana. Jika tadi Pak Ustadz Osama luar biasa. Hoyong gaduh murang kali saya suantena pasantrenkeun. Dan nu kitu mah moal manggih di kebon moal.
moal aya di kebon mah. Ari di pasantren mah papan aya kiai aya ustadna, diajar tajwid makhrajna, diajar lagu murotal mujawazna, leres teh. Taujang neng sok belajar irama Quran. Ngan kade lamun geus pinter maca Al-Qur'an make seni ulah sadawayah dipake. Bisi abang kena juara kori provinsi, juara kori nasional, gerna imaman taraweh di Cihanjuang siga kieu. Atuh cek jamaah di tukang teh bubar, dah bubar. Taraweh siga kitu Pak rek iraha beresna. Mata ujang kadek lamun jadi imam taraweh lila teuing ulah karunya jamaah kareseuleut. Gancang teuing oge ulah karunya aki-aki. Terus aki-aki deui wae. Atuh nya Bu imam gancang teuing karunya aki-aki. Imamna geus sujud aki-aki karek ruku. Imam geus nangtung deui aki-aki karek sujud. Tungtungna eta aki-aki taraweh teu beres ngadon digotong keluar. Da weureuh salat. Komo nining-nining mah nepi ka ti palitak beheuna. Mudah-mudah imam. Matak saya keneh pertengahan sadayana oge Pak, gancang teh henteu lila teuing. Bu Araya ayeuna jawab sing jujur. Kira-kira ibadah dina bulan puasa jeung ibadah dina bulan anu sejen sami henteu? Rajin keneh bulan naon? Bulan puasa, Pak. Bulan puasa mah nu tara maca Quran ge dina bulan puasa mah sadinten kenging sajuz Quran teh tadarus. Leres teh? Bulan puasa mah urang teh sono kana adan resep taraweh, resep salat sunnah, resep tadarus, nu akhirna tingali lebaran. Barungah sadayana. Baju alanyar kabeh, THR loba, daging seueur. Lamun dipikir-pikir mah itu balasan dari Allah, janji dari Allah. Lamun urang saya ibadah ke Allah, saya hubungan jeung Allah, maka hidup di dunia bakal bahagia. Sebulan penuh sasih Ramadan urang resep karena ibadah urang meningkat ka Gusti, mata lebaran barungah sadayana kahartos. Jadi betul kunci hidup bahagia di dunia nu nomor kahiji sing sae hubungan jeung Gusti kahartos Bu. Hiji tah cenah lanjut pios eueun heula tos haneut ayeuna mah. Bapak barade nyusu, Kang bade nyusu, Ibu barade nyusu, garadu susun teh, sadayana gaduh, dicanda ka dia, esok atuh urang deueut babarengan, dia aja nama kayak jengser, ari moal mau wilu jeung nempokkeun, Bismillah. Abdi nueun ha ujang nu riweuh. Teraskeun Bu. Nu terakhir Pak, kunci hidup bahagia di dunia nomor kedua nyaeta perbaiki hubungan sesama manusia. Ari urang manusia sanes. Tak urang hirup di alam dunia kedah siga kitu. Lamun ibu papa panangan katuhu maju kenca ngelehan mundur katuka, nu kenca maju katuhu mundur katuka.
Teu pernah abdi ningali nu leumpang leungeunna kieu duanana. Aya teu? Teu aya. Hikmah eta teh Pak. Urang hirup di alam dunia teh kedah silih elehan. Ulah hayang pameunang-meunang. Kahartos. Hikmahna Allah nyiptakeun panangan ramona aya 10 jeung bibir ngan hiji pan beda. Bu, lambai pameget mah aya sabaraha? Ari lambai istri? 2 jeung nu mana kan? Astagfirullah. Si akang di tukang wawanianan Pak nyebut bibir 2 jeung istri. Ya sing apal, patokan bibir teh nu aya huntuan. Ibu lamun nembalan boga bibir 2 berarti ibu mah huntuan duanana. Astagfirullah. Ya sing leres tembalan teh. Lambai aya sabaraha? Hiji. Ari ramo 10 dihijikeun jeung sampean jadi 20. Allah nyiptakeun ramo aya 20 supaya urang kuat berjamaah, supaya kuat gotong royong, supaya kuat membantu satu sama lain. Kunaon ari lambai ngan hiji? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Letah mah hiji oge matak cilaka. Kardos. Janten urang hirup di alam dunia kada siga panana. Wala takun kalaudunain ulah siga ceuli 2. Pilari cepil. Ongkoh cepil mah hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhu ngalongok ka dieu. Bapak kantos milari cepil jalan-jalan silaturahmi. Bu kantos teh. Lamun nu kenca congean can pernah ningali nu katuhu mangyusutkeun. Ya, da angger nyusut masaha. Panang. Ta urang hirup di alam dunia ulah siga ceuli, teu paduli ka sasama, teu paduli ka tatangga dulur baraya. Sabodo teuing tatangga boga duit atawa henteu, sabodo teuing tatangga kalaparan atawa henteu, nu penting mah beuteng sorangan wareng. Eta contoh jelema hirupna siga ceuli. Aya di dieu nu teu akur jeung dulur. Aya nu pasea jeung tatangga, aya nu hare-hare jeung babaturan. Aya. Abdi ge yakin Pak. Guru urang di dieu sareng para panitia ngayakeun acara Isra Mi'raj sakieu manggahna teh aya nu hare-hare mah. Aya nu teu mantuan-mantuan acan mah. Aya teu? Aya lah milu ka dieu jelema na ge milu seuri. Tangaranan ti ayeuna mah eta teh si ceuli. Maka dek urang mah ulah hirup siga ceuli tapi kedah siga pandangan 2. Matakan abdi sangat mengapresiasi perjuangan para panitia oke kersana guru urang di dieu dirojong didukung ku masyarakat sinareng para pemimpin urang eta ngabuktikeun bahwa warga Cihanjuang parantos ngamalkeun hirup kedah siga pandangan 2. Silih asih, silih asah, silih asuh, silih gotong royong dina kasae. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak Kades beres rojaban di Syifaul Qalbi di dia, mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah urang sadayana masing langkung erat, masing langkung kiat. Da ieu Bu gotong royong teh sanes piurang abdi tapi saur Gusti. Saur Allah dina Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa araya. Hari tadi Kang Ustadz Wahyu Andi Mameni reang sadayana takbir takbir. Hari belah ditu abdi koring ni oloho jalan-jalan ke Baitullah jalana ka palih kidul anu henteu nyebut Allah mudah-mudahan sing bararisul. Sugan sieun Pak disingsieunan ku bisul.
Bu, kompak ketika ada yang membacakan ayat suci Al-Quran, siapapun itu, maka jawab Allah gitu. Siap? Sabab nu maca sareng nu ngadangu sami ganjaranna. Sakali deui. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Raoseun teh? Ya mah sona raoseun, Pak. Alhamdulillah ya son meuni raoseun. Doakeun ku sarerea tukang son jeung asup surga. Amin. Ulah kapok jeung son-sona bawa. Isi bade tabligh akbar gitu. Allah ya sallallahu alaihi. Anu hartosna gotong royonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ibu ti ayeuna mah bade hidupna sapertos panangan gotong royong silih membantu satu sama lain. Ulah pahare-hare siga ceul. Jadi kunci hidup bahagia nu kadua nyaeta perbaiki hubungan sesama manusia. Kahartos. Alhamdulillah. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluikeun. Sakali deui ditaros kahartos henteu. Belah ditu mah jadi henteu. Apunten para panitia sanes kirang sono tapi kumargi abdi badan tos rada leuleus wanten tos rada serak teras-terasan uleman. Alhamdulillah ti kaping hiji Rajab dugi ka ayeuna teu acan diren-diren uleman teh siang wengi. Amplop geus meunang sakarung satengah. Malahan mah badat ti dieu ge abdi moal uih ka bumi ayeuna teh, tapi bade teras-terasan panginten langsung berangkat ka Bandara Soekarno Hatta, terbangna ba'da subuh kanggo ngisi ceramah dina acara hitanan Upin Ipin. Eta si ibu di tukang geus kieu we. Oh. Tapi doana ti hadirin sadayana mudah-mudahan abdi sakulawargi sareng tim masing dipaparinan kasehatan oge berkah salamet di perjalananna. Mudah-mudahan nanupi nu abdi dirugikeun masing aya manfaat khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Mangga sasarengan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh